5.000 ge mendingan mana lagi masiki meureunna. Geus puguh deui malak meureunna. Salaki kami cengek ya Allah, Gusti Nu Agung teu eueuh cengek, jeung amuk-amukan. Ini alabatan naon eta teh atuh cengek geuningan sekolah teh baheula mah. Lumayan tah. Jaradi cengek geuningan geus kolot tah. Araya teh nya bajai teh kuring gitu budog geus baban. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam. Sugan teh saha? Aya naon ka dieu? Ari Abah Jana aya teh Mi. Bubuk kuring peryogi bedog kangge ieu peryogi. Aya babadeun di sawah. Si Abah rage padi kebon. Bodogna dibawa. Nyoteng eta teh kaos nu edan aya nama edan kaos nu edan naon eta teh disebut edan anyar da embung marina mah geus lila. Kade we hati-hati lamun pagi jeung si Abah. Aya nama rada kitu nya ade bedogna tah bisi kumaha onam. Ah, edan. Aduh, nyangka si Abah balad kuring bet jadi kitu. Ya satu mih nya. Abi mau bade mulang we itulah teh aya mah. Jege balik mah ka ditu. Hayo we nginjeuman bedog menikeun ka bosan anu nginjeumkeun dibalikeun tara gitu. Kajeun teuing aing mah disebut badit oge daripada bedog leungit. Nih, sanu asak-acan itu teh. Acan asak ya da cengek na kita jang sambeleurna oge encan gakerek ngalah cengek na kita da ka warung eueuh duitna aing madang meuni diheulakeun hayang ari ngabalanjaan hanteu aing mah begitu wajahna teh jeung cengek jeung uya daharna. Aduh, ai si Mami angger bae segala teh nya. Geus capek eta di kebon. Pas nempoan lauk naon hanteu balik teh segan teh geus asak sangut teh. Nya wayahna bae tuh. Masih Abah tah ngasih kok ge da. Biasa geus sadiakeun genep kintal ku Abah teh. Saya duit acan. Heula tenang pan lauk ge can kajual. Lauk da oge ai Mami sok kulutus bae. Kudu kumaha Abah teh kanya ka Mami teh. Ampun aing mah boga pamajikan teh geus pisan ambak. Ke rumah tadi geranya aya si Didi dek nginjem bedog teu dibere ku kami teh da geuleuh aing mah unggal usik aing nginjem bedog gue meuni teu boga pikiran meuli padahal mah benih keur hararana teh salaki teu ngaresikoan geura minta tanggang nginjeuman wae bedog aing mah sapeung meuni sok aral tah hirup teh. Aduh, ai si Mami nya. Hutan aya Kang Didi ka dieu nginjem bedog. Di eueuhan, teuing Mami eta teh Kang Didi teh sobat kuring ti baheula. Bager jalma teh. Aduh, aing mah si Mami ngerakeun ka Abah. La ilaha illallah, aing mah si Mami. Aing mah teh bedog teh butuheun teh Kang Didi teh. Aing mah. Ini ajak Mami. Aduh, buah edan eta buah gelo. Yaudah. Aduh. Abah, ampun. Ampun, Bah. Ampun, Bah. Ya bedog ieu. Aduh, ampun, Bah. Ampun. Terjadi, Bah. Terjadi nyebodog Bah. No. Ih, aing meuni geus gaya-gaya nya ti imah teh mah kantong rek ondangan. Datang ka dieu mah kawas ieu nu posupa kabita we. Daripada balanja ka pasar yang para salaki. Mudah-mudahan maneh teh beracun nya. Ambe kelepak-kelepak sisa lagi teh. Ayo Akang sok kemana bae ini Akang? Ah, ieu we ngarian naon di kebon. Babad di kebon. Tuh naon suluh aya mah karena suluh gitu. Ah, kana tuluh, kana naon we ieu mah. Lah itu si Mami Kang aya tuh balik itu tuh pada naon teh itu keur tubak tagog kitu hayulah ayo samperkeun. Mi keur naon mi eta didinya tubak tagog kitu. Alah aing Mami keur ngalaan kitu mi Aing ieu cari cara kondangan, yeuh nya Aing geus
Ini geus gaya tuh urang teh kondangan. Nampos supa. Yang geus dicokotan teh. Kabita gitu. Daripada ke pasar yang dengan sangu para pesanaki. Kade karacunan si abahna Nya geus kajun mau ngahaja. Ya, lamun ieu ngadahar, si abah dahar itu. Oh, Kan ya. beter. Maksudna mah kami anga uih ka Rahmatullah. urang teh boga ieu proyek berarti Iya kami bener. Tahlil. Tanya sieu mah meni ararato saraki aing eueuh teh. Amplop. Entong karunya aing mah bicik teu payu deui. Ada cing gede amplop nanya mi. Cing aing mah ieu ngalanggit nengan keresek yang wadah ieu. Yang bebeja ka salaki. Ieu mana? Bertanggung jawab tapi ya kada pembunuhan meracun teh mi. Geus urang kabeh dahar jadi keracunan kabeh mah geus kajeting aman adil. Lain racun ieu mah lain. Bener. Lain racun ieu mah. Kita gembol bae tuh kanu kita. Gembol. Adieu. tah Urang kondangan kumaha jadi ulah waka. Ada kami heula ieu diasaan. Engke geus diasak, kayak urang murid mamihna mun daharna ya Ya, urang semua gitu Terus eta saen tinggalin. Ayo bener ya teh supa mi, lain suung. Suung mah anu sepi anu di sawah. Tah eta Eta suung. mah saung mami. Ari saung mah anu dipake kieu geuningan mun hujan. Eta mah payung ayo mami, abang mami geus kolotnya. Nu jelas mah, ieu ieu mah nya. Amun urang ieu teh lamun urang ek bebeelian pak teh naon nya ieu ek meuli naon tah ieu arana teh Suung. lupa Suung. gitu naon Suung mah eueuh. Nu kieu mah lain suung, nu kieu mah cek Eh, abah bah, mah. itu jang abah, ieu teh sok asaan heula gerangeuna. Depan atak keneh, Oh, manya nya geus atuh diasaannya. asakan heula nya mi nya. Nya kayak diasakan di ngeunah-ngeunahnya. Ye abah teh geus hayang dahar tadi mulaina deungeuna kakara ngala ayeuna. Tadi nama kami teh kondangan heula. Geus ondangan kami teh ngabungkus jang abah. Tapi kalau menang ieu geus balik we masak we heula nya. Sanggup pancan aya geura. Ngan aya cengek bae. Sabar, nya. Ayo abah teh kudu sabar. Abah teh keun ka hayang Padahal ceurik. maka Eh. Abdul bae seueur tuh sang. Aduh dan tadi diajak kondangan embung. Embung era cenah. Dua amplopna kitu teu mah amplopna. Tadi untuk disudahkeun pisan. Jadi urang 5.000 bae. Bae jerona mah Mi. sabar bae atuh mi. Abah mah kieu-kieu teh mek mentak kang di dieu bae aya liwat cenah di kang di dieu. aya liwat dirompok Geus dig atuh. Mun eta mah dua nya. aduh geus Kali bahasa Ira suungna kan dibere. Kami para rugu kajet-kajet ta paringan barengan. kajen Yang mah pinter kodek dambung masak. Abah erek minta ka Kang Didi. Hayang deh. Aduh. Ya kumaha. Liwat kan. Geus urang dipasak we urang dipasak heula. Mati lu poe kamari Pak. aya kan mesti Aya dihandeukeun deui Mang Abdul mah tapalon. Urang Mah. bersenjata. Mami mah geus cicing masak bae di dieu. Bisi eueuh deui ka nyupat Abdul ke Nah, canahan. pokokna mah ieu dipasaknya. Sok liwatna mentan kayak dibagikeun dikirim kayak ieu. Ngeunah pokokna mah. Ai si Mami wong edan hayang bae ilu-ilu bae. Makan ini geus meot Geus sabeula. keur mah peurit. Ya, Pak. Ieu teh angin teh naon, Pak? Ieu teh dahar mah angin jenona teh nya, Pak. Naon, Pak? Pura-pura mah. Kin abis si Mami keluar, urang teh pura-pura abah teh. Hayang ulin kitu. Inti nama yang ulit di luar. Abah teh. Urang teh geus lilanya, Pak. Ulin. Aya nu ngora jangan ngora. Di mana, Pak? Hayang kenalan. Itu di leuweung keur ngora bae. Abah teh pan pasti leuweung. heeh Kayak danau ge bae. Diajak ngawuhan gua bae ngawuhan. Api-api Ngajak mantuan pura-pura. kitu. aduh Jadi geus Tapi kajen ieu jadi laparna leungit meureunnya. Ima bohongan. Aing. Bohongan. Leungitnya baku janda mah meureunna nya. Aduh, aing. Leungit. Ngan teuing atuh jadi kieu teh ngabodok ka pamajikan teh nya. ya kenapa sok anger siapa maunya ari kerumpul teh geus bawa Aing mah ditinggalkeun atunya nak kamar rantok di wong edan No. Bah, geus ngopi acan, Bah. acan dol da bateh ngopi ge daun nu merek boga pamajikan ulang-ulang bae
udah haji deh bae meukeun ka pusing abah mah yang ngopi ge eueun mang Sing tong-tong ieun masalah ke ieu keur harana aing teh. Ni kopi udah teh geus isuk sore barang penting teh kopi jeung kopi we dikit bosan. Usahaan teu. Heeh, gara sok urang teh pusing kumaha gara. Can-can ayeuna sageureung can-can bahemok bayareun. Teh mah geus tar ngomong urang mah geus mikir geus naon geus lieur teh. Ayeuna urang mah geus mikiran engke geura munggah rek kumaha geura sok. Ieu nu ngorana tara diberean komo ieu nu ngora mah. Mami kalau dia minum berenang mami masuk hayang. Ingu nu ngora ieu. Ya, lain hayang ingu nu ngora hayang ngani ingu. Nih hari abah teh boga rezeki gede matak boga pembajikan dua teh sing salamat pan ke mami di pangemelikeun bemo si Deno ku abah di pangemelikeun cator Bung, hayang ge ieu Mercy. pan mahina sakitu anu hayang anu mewah-mewah macan aya Menta dul kade duit nanti bagi-bagi dul kade dul dipegat rezeki kecan aya pan abah teh keur nabung di Bangladesh itu Ayo we Kan ya, Bangladesh, itu. Bangladesh. pan kebuan ke teh ka Bangladesh heula abah teh depot duit nyari duitna mah geus aya di Bank Swiss Ya ngomong ke jang munggah pan bah butuh. Urang ge butuh. nya pan ari can aya mah heula anu mami jeung si Nenok ieu heula duitna nengang heula ka mana nu aya heula da Asa abah diburuhan pamanten aya ku daging bae jadi sebenarnya mah urang mah tertipu terperdaya gitu ai sugan teh heueuh we omong-omongan teh bener-bener di Bank Swiss di Bangladesh di Bank Bingbang nu pugu mah aing tah boga hutang ka Bank Emok bayaran harinya Mami. Pan abah teh bos rongsokan cenah di Bangladesh. nya heueuh rongsokan rongsokanan batu mah rongsokan teh nuklir truk naon ieu mah rongsokanna kaleng rombengnya jadi duit naon mata kurang mah jadi sakapeung mah geus ya Allah di bobodo bae hirup teh ku jelema ieu Sabar nih. sabar mah geus karungan keneh tuh geus beak geus 7 lomari sabar mah nih jelema sabar teh bakal menang ganjaran teh aku gua ya dengekeun anu sabar mah teh modar ye tah ceiroh ge naik ke di abah dicandung dan Kapaksa. dul Kadang udak-udak wae. bejakeun dulu dia ka pamajikan abah itu di Bangladesh itu abah teh bos kitu bejakeun aduh Ya nih pan aku dibejakeun teh tadi kita songot percayaan pan. Kita bos rongsokan. buan kete rek menang duit abah teh nyokot ka Bank Swiss kete bulan nu kete warung ngadak-ngadak sepi deui mah deui eueuh ngan saukur budak sareng perakeun jajan teh teu Ya, bae sing teu bisa sabar. naon belanja rokok-rokok acan Bang kayak mau menang duit buruhan ya ku daging. pokoknya mah elek daging naon abah mah geus siapkeun Nah, mami itu ada keberan daging cek abah oge cenah. ari maneh orang jeung si Abah saluana Iya mami mah Bukan ada tara kisah. percaya. sekali 3 uang pokoknya mangke mun munggah Ayam jeung daging. ayam jeung daging sapi Nasib siga batur daging kabeh. siga tetangga tuh belah itu tuh daging we unggal poe teh ye abah geus nyiapkeun jajang duaan aja nyulik dari awak ya abang ke mana ye ganti daging ye pajang ceiroh jeung jang yang ada kurang Iya. Astagfirullah. Kabeuing ulah poe teh nu kieu mah. Oh tulangan ya bah, nu kitu mah ya bah ongko. Murah ongko. dul bejakeun sing sabar duti heula dengan jang kemunggah teh pokoknya memeh lebaran urang mah minta enggesan minta dieureunnan geus Heeh, sarua. daripada ngeureunang kajana babek balik bae ka emak jeung ka bapak di dalam baca alhamdulillah itu alhamdulillah Iya bah, kumaha duit teh bah. si Abah geura dipeta daging jang munggah kan Pokoknya mah itu balik eta kalaka kurupuk Cik, ge aing mah atunya, ya. aing mah. Beuki para reot bae meureunnan. ya lain peot deui tidak bergizi pokoknya mah tidak bergizi we hirup kemudian mah Daging tanpa tulang eta tuh. aing mah Keceu ieu wae nu gedut mah ya. heeh urang mah geus segala rupana aing mah geus diperas segala rupana ge aing mah deuh kieu we kitu aing mah asal teh jadi nu gelo we kitu
Aing mah. Terserah kami merek balik wae lah. Geus aing mah geus kaget teh wae ya. Kan abah tuh menang duit geura. Dasar mau Tuh, edan. nah itu nu Oh, no, 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 no.